Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung teu payung urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Pangeran Anu Maha Esa, luhur rahmat sarta hidayahna. Wabla sarta nepikeun hiji biantarana betapa pentingna ngawangun hiji akhlak budi pekerti di jero diri urang. Singer dina ilmu kauninga sarta teknologi anu henteu dituturkeun kalawan ilmu agaman akhlak sarta budi pekerti bade midamel hiji jalma bertindak tanpa ngamanahan alatan anu bae tarima di alam akhirat. Antos kupituna seueur urang kuping pajabat anu ngalakukan kolusi calikong sarta nepotisme perkawis-perkawis anu teu saluyu kalawan moral sarta dina agem agama perselingkuhan, seks bebas, narkoba sarta sanes-sanes anu tiasa ngabantuan hiji jalma ka jurang kahancuran. Warga-wargi kuring khususna generasi anu minangka generasi penerus bangsa atau salayakna urang damel terus kanggo menimba ilmu kauningan sarta teknologi sarta ilmu keagamaan anu bae nyieun akhlak anu sae. Diajar henteu mikawanah umur, kasangpangkar sarta tempat di manten wae iraha wae sarta saha wae wajib kanggo diajar sarta nuntut ilmu. Ulah dugi urang barobah kaayaan generasi anu barobah kaayaan Raden margi kabodohan urang nanging jadilah generasi anu bae mingpin sadaya sektor kahirupan bangsa sarta bernegara. Mung sakitu biantara ti abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.